Ilamayahilu, terkecuali wajib nolak. Tuh awas, wajib nolak seorang istri terhadap seorang suamina lamun kahayang salakina minculak. Minculak etalah aya minculak. Mana minculak? Kalwati ipil halil haidi wa fiduburi. Urang keur head salaki maksa hayang dupa kuna moal doraka tah wajib nolak. Mun teu nolak urang doraka. Keur men mah wajib nolak. Tah, lawan maksa bae tah. Pan kawajiban urang nolak. Dipaksa ku salaki engke nu dorakana ukur salaki doang. Teu beunang urang. Mun urang pada teu nolak mah doraka saduaan. Ya. Nu hade teh keur head. Lamun si brewokna muntah darah yakin si urang si botak merana itu mah.